Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para sepuh hadirin sadaya sami rutinakeun mukadimah teu aya sanes urang sangakeun puja-puji kaina syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna dina sonten ieu urang tiasa riung mungpulung sejaknya kali hiji acara nyaeta ngaras sareng siraman kersana Neng Muni. Dina dinten ieu sadinten sate asana nikah lu geulis sejak nyuhunkeun widi ka Ibu Rama kali kasadaya kulawargina andung doa ti marantena mudah-mudahan ngajantenkeun wasilah lancarna dina acara prosesi ending nikah sinareng behdituna sabada anjeunna ijab qabul mugia sing janten kulawarga anu bagja lahirna bagja batina kalayan kenging titela rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Gusti yang pamali hiji putra anu bade nantunkeun ieu wewengkon tanpa widi nyuhunkeun pangampura ti janten Ibu Rama hidup ku aja dikawin bismillahirrahmanirrahim antos sakedap banggil anak ieu antos Muni anak gerak deter ku hidup saha payunan anjeun geulis ampi moal aya Muni gumelar ka alam dunia tanpa syariat indung jeung basa bageran nyoreang nyawa alam katukang geulis Muni nyoreang nyawa alam katukang mangsa hidup aya nyawa tengan ini nyoreang nyawa alam katukang mangsa hidup di kakandung kumi sabulan 2 bulan 3 bulan mimi geus karasa lanjung bage sasarna ngakandung hidup lain barang anu enteng geulis anaki barang bangga nu dibanda harisan kulit mimitina Muni tina 3 bulan mimih geus ngarasa lanjut 4 bulan murah jeung setengah 5 bulan haredang bayeuyan 6 bulan 7 bulan 8 bulan numuk bisa 8 bulan nu jadi indung geulis ngaheran apa panjangna beuti nangkarak kena yang gigir pon kitu deui nang kuban komo ieu teh aya sanes mamah kasih sak lahir jeung
jeung batin puguh hidup mah moal emot nu jadi bapak anak ieu mun saukur marojengja ngantos dawuh tinu Maha Agung hidup bubrag ka alam dunya dina wanci nu geus pasti dawuh Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun hidup ceurikna hidup meresahkeun simpena peuting bageur andi nu jadi indung guyang getih nu jadi indung dina sesa-sesa tanaga kesang ngalagajan getih urang barek taya kacape saha anu dikaoskeun iwati hidup kumaha nu geulis mun misal dirawu dipangku dipikanya dipikawas dipika asli kumaha dinana dinene tika dibubrag ka alam dunya lirna geus ndo beureureuna geus simbo rasa jeung rumah sakit moal bisa ngulangkeun si susu indung moal bisa ngulangkeun kaharian kanu jadi bapak tapi teu kitu hidup isukan rek nia isukan hidup rek nuturkeun salah hidup dina wanci ieu diriung ulur mama jeung bapak araya ieu teh karena di alam dunia batin peupeujeuh hidup kudu hormat tilawat kana jadi indung jeung bapak anak ieu geulis mun dangukeun ieu papagon nu jadi indung teuh kesah ngagerekeun hidup si ingat ridho walidain wasutil walidain ridona indung jeung bapak eta ridona Gusti Allah sabalikna bageur benduna ibu jeung bapak eta benduna Gusti Allah hidup mah bagja mama bapak raya kene suka rek nikah teh bageur teu kudu nepungan ka pajaratan tah dina ieu pisan bageur geura pancorkeun hate geura niatan kudu bersih geura menta pangampura kana jalan ini mudah-mudahan kumenta dihampura secara lisan insyaallah naon berupa kalapakan hidup kana jalan mimi tiasa bersih tiasa dihampura ku mimi kalian ngabukakeun lawang kasayang sok bageur anak ini dipenta bageur mimi arorok ngagedekeun hidup ikhlas ridho pisan geulis jung gerak rumah tangga jig gerak laki rabi jeung gerak hontal kebahagiaan hirup lahir jeung batin simpenas kana hirup di alam dunia ada di pekerjaan kehidupan gelis anak tawi suara ini ayat saya mangkat bageur mangkat Bismillahirrahmanirrahim mama hibi anda suhu
Ieu gampang sampean sari penuh perjuangan ti kawin abdi di kandung udah kalam ya duka sareutik. Mudah-mudahan rengkana namun biar dilaksanakan kuliah sehingga saya dalam kerja jaga oleh abdi gelis hati sok terdalam asam kerja udah kira kita akan dosen Allah Robbal baroya astagfirullah minal khotoya dampal dari sanaki dan senang sawarga ayat ini hendak berdampal sampai pilih sok usap bagai dukulu penyawa ngabelaan hidup lamun ayat 2 dampal sampai ia bahir hamuk hidup biasa dan tersagin di sok dua nafsu tabelah deui salajengna di ayat sahwani disaseurit gerawangian hidup mudah-mudahan janten panyeungit jaga dina rumah tangga hidup pinuh kabarokahan alhamdulillah sok disenitan tu sok dua anak bagai rasi-rasakeun ku lawan bodas dirikukeun lawan nafsu subhanallah alhamdulillah salajengna dilunsurkeun deui bageun eta dampak sampean hidup sok lunsurkeun deui neng ada angkara sakit kepala kadang nyawa tuh kadang nyawa jadi cepat masakan dunia umur kia abdi nembea yung sinal kurang sampai doakan abdi ini enji abdi pada rumah atur nuhun perjuangan ini sekali ini mudah-mudahan ini sehingga mangsi salah-salahnya biasa nasihat abdi rumah tangga tidak kehidupan sapo prajanya kerja keris anaki doa di pengampura amah waku bisa yuba di jurung laku gerak rumah tangga gerak mandiri hidup berang tong salam pangkong hariwan doa ini salamnya terhidup tos kaget dirangkul ini nak tos dirangkul sok harewaskeun karena sebelum ini sok dirangkul nina terus harewaskeun karena sebelum ini nyongkeun hampir ini membagikan ikhlaskeun dirokeun abdi anjing bade nuturkeun sama kita alhamdulillah terakhir di Suntana nugelis neng mudi di Suntana ini sokong yuk gelis doa si panjang umur panjang hidup balik di dunia saat hidup sini akhir bagai insya Allah derajatna bakal terus hidup di rumah tangga papuji alhamdulillah pasca amanat tilu Allah subhanahu wa ta'ala ieu munggaran pada nikahkeun aya tilu rupa tilu kewajiban anu kahiji ngarorok alhamdulillah neng muni dikawin alit teu dikasageun ti lulus bangku suri waras aya halangan harumanana nu kadua ngati ngadidik nyakolakeun parantos terakhir edi kewajiban bapak nyaeta ngawalian walian kusalira wajibna ulang awakilkeun neng gelis anaki gerak perintah jadi tanggung jawab bapak hidup nyata ngawalnya sok bagus bapak janji abdi bade nikah ke anu wajib supaya abdi ridho kumargi itu abdi mundur ka pangarsa bapak kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugia bapak ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalawan doakeun abdi mugia janten keluarga anu bahagia di dunia uji ke akhirat
kasihkeun neng bisa kana ka bapak walar patunya sok kantun naon kacakat migna kadamu anaki gelis neng kamunut hidup mangga ku bapa bade dilaksanakeun hidup bade ditikahkeun ku bapa insyaallah diwalian langsung jeung bager gerah hirup laki rabi mugia aya jodoh ti Allah kalayan bagja di dunia rawuh akhirat. amin ya Allah amin ya Allah. Dibersihan kucai kemang doa bismillahirrahmanirrahim pangrawi ieu suka lantaran bapak kesah kabelaan abdi alhamdulillah bapak sehat keneh bapak damang keneh kalayan dinten ieu abdi teu ngahasekeun mengisahkeun we mugi tiasa dihapunten lahir batin Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani ya Allah mugi Gusti dikawalas dikasih ka ibu rama abdi sami sareng dikawalasna salira ka abdi anjeunna ka abdi dikawit ari duwi kasageun ieu mugia salamina ibu rama abdi aya dina panangkalingan salira ras disawalina su sok di balukeun disempelkeun mudah-mudahan si janten wasilah ka nakulawati hidup janten lawan subhanallah alhamdulillah tapi dengan bapak kan susah ku abdi sering ngahasekeun ka bapak ampun tentang sareng abdi mudah-mudahan salati abdi sing ahli sing dari imam anu sae sing nyandak kabagjaan sing nyandak kasalamatan di dunia para santri dugi ka akhirat geus anak bapak bro insya Allah hidup bakal bagja di rumah tangga terus bagian dirangkul bapakna teras harewaskeun kana sepi bapak hidup enta di hampura mangka kadangueun sorah hidup kana sepi bapak hidup bismillahirrahmanirrahim lumah gede kenal tuh gelis sing cager bager kencang karos gede kana kudu bener ulah salah itu akhir tos isun tarna ku bapa nu geulis tos isun tarna jajak wajib bager alhamdulillah semangat wah abdi hampun terlahir pasti anjing balik rumah tangga mugi abdi aya dina kalantaran kebahagiaan lamaran anyar anu balik asoran mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dirangkul alhamdulillah geus dilakeun pisan di sultana ku kuatnya tuh yo bagus salat kasumpi makin abdi mudah-mudahan rumah tangga abdi muga keur lawan kasayang karajaan kasalamatan yo bagus dilakeun dirangkul wae alhamdulillah kami sapai deui sabelah deui ecu bagja pisan sadayana kempari mungpulung kasta ama disun yo bagai sing tumbuh anjung rahayu kan harus abdi ngajeng alhamdulillah kasaksian kan oh enggak oh ada wasin itu mohon kesepuhan kajian penuh harapan di sultan alhamdulillah ya lanjut punten abdi sini dulu sok siri pasean kurang siri akhir hidup rumah tangga kurang siri panjang umur sekali dengan kabagjaan yuk bangkit jadi bangkit bisa buat siri akhir alhamdulillah rabbil alamin kalau dengan unsur naik tengah wah tapi nggak pintar bangkit alhamdulillah kuasin damang hari weekend sesuatu mudah-mudahan desa aku suka punah doakeun nanti alhamdulillah kadugi yo alhamdulillah rabbil alamin bager sadayana andung doa ngiring-ngiringan kayak yo sapoli deui sakedap pangganya ngalami teuing amin teh kalanya alhamdulillah. Terus
Wati pang nyuhunkeun doa hapunten abdi lahir batin kalian enjing abdi bade jatuh keramik kemudian tinuran rahayu ginanjar kasalamatan. Alhamdulillah. Pas rekan sahabat jung gitunya sareng rencana. Alhamdulillah. Pas kasuan aya wa alhamdulillah abdi dateng bulan kene wa singgah. Agar doakan bisa nih sanaki simbagja disukan mereka mengaran rumah tangga kemudian salaminah hidup aja di panangan Allah Subhanahu wa taala. Rasan sebuah itu api neng itu api lah. Kelas api mangga mohon alhamdulillah anjeunna mendaya sumping bagja kanggo hidup neng diluhan ku kasepuhan jeung bage si panon kabingan dijurung laku ku sadayana kalayan doana mudah-mudahan mukakeun lawang kasayan kanggo hidup terus bage masih damal makan terus utuh tadi nuduhan deui istri saroleh solehah hidup rukun akur jeung dulur pepeujeut di air hawa sager hidup ku akur jeung dulur jeung batu salur ulah rek pake neng pepeujeut kita lamun tos rumah tangga ulah pokok kami semasungkan panjenengan sok sungkan neng teteh komitos nikah ulah hilaka dihapunten abdi disingkeun abdi sok panggilin istri sok parasea dewa dia nyuhunkeun dihapunten lahir batin disaksian ku mamah kuat bagi anaki adi teteh insyaallah moal hilap moal pokok geura sakola nu bener geura jujur insyaallah jaga udah teh biasa kabangkat nitip bapak jeung mamah mudah-mudahan salamina ala dina ayeuna kasaya tos digiraku nih giraku tinggali bapuji Tuhan putra sakitu sare-sare alam sapali deui alhamdulillah si Neng Alit di Suntana kuida putra di Suntana yo bagi alhamdulillah terus nang sifat Alit insyaallah di alam aras para malaikat sumebja ngabagiakeun hidup kepada insan anu parantos diluarkeun tina sugrining kalputan kalpatan sing putih jatining bersih sakarang jatining alhamdulillahirabbil alamin neng sepeng neng tangan dikit itu kan mampu kalau pak kamera 1 2 3 isu maaf ini kira adi tinggal kapayun saya 1 2 belum pipi mohon sok ya tuh terus konseri dengan bodi dari materi di panon kabinah sakarang jatining padang antun hiji deui di aya saya kaheman kelas kasih pisadayana saya kembang saya panisan mudah-mudahan ieu tiasa ngalikeun tiasa mersihan mamah sanak sidang di program kapungkur yang di pangku yang ada bawa ke bawahnya aya nama panggil si bawa sioka di rada di hiji kelet nah gitu alhamdulillah neng muni hidup manggahan emut lamun hidup galingin panas tiris ayat tedamang ayat anteng iwati ubar nate di eyong-eyong usang piye tak ieu pisan kali tentang jumlah Gusti Mamah terakhir engke sijamin acara ecan aisan sejak dilepaskeun namun ieu neng asa aya seuneu ieu teh lambang siloka sasrita basa neng budak ka alam dunia semangat Pak Puji ngabelak-belak napikeun abean rumah tangga teh lir ngabelak-belak naseureut sepangat itu ditumpulkeun we neng sepangat Bapak hiji nah mudah-mudahan ieu lilin ieu cahayana saana sing nyaangan jalan pincakeun insyaallah di dalam ge parantos seueur janten sasang tah ieu make pangitan urang pariman yen tugas Pak Puji ngagerekeun Kang Putra parantos resek poe kitu dikawitan ku Pak Puji urang ngabujeun ka tempat siraman
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ada tempat sempit di keluarga dan bahaya karena makanya khusus acara kapasitas. Mang Puji, naik sok, pasti ngali pasti itu. Pilih pasir Aisyah, zoom bager sekali dari sing sager bager. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yo bager. Yo akhirnya itu kumaha lepas di Aisyah. Bapak, naik tinggal apa? Hiji deui bapak teh sampai ngambilan teh bager tapi bapak bingung aya naon? Hidup terus gede terus dewasa isu kakak tanggung jawab bapak kanggo hidup digertos ku sareng hidup. Terus tamat Pak kumaha itu eta lilin anu aya seuneu-seuneu ku bapak niatan yen ngalumpaskeun ingkang putra eni teh si kelas Ridho bade disandak ku sarogena mangga tiup lilin. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas bapak menuju Bismillahirrahmanirrahim. Zoom anak ini tugas bapak para presentasi pada lilin anu mangga neng salik. Nah, dikucurkan karena masyarakat gelis sasarangan sareng Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anak king dina hidup kumbuh sapoe petuji ulah adiguna kudu dari desongnya hari hate kalian tidak sing bisa menyesuaikan diri di lembur batu diusahakan keren. Nah itu alhamdulillah rabbil alamin. Terus nih ulah jadi tersae ke batu tapi kedah ngawangan aya gunana pikeun tatangga jeung sasama. Dinyataan Bismillahirrahmanirrahim masih ditanyain tuneng mangga dikucurkeun dikocorkeun karena salirana sur gelis anak sing panjang ujung panjang yuswa. Alhamdulillah nyana kana tangan anu katuhu mama nyana kana tangan anu katuhu teras ditamaskeun kasih cantik si gelis diusapkeun disekakeun keun wae da moal puyar moal pudar di abdi Aribi Wedding Organizer. Alhamdulillah di Suma atas ini pada nama di Suma itu alhamdulillah jum parantos gelis manis Pak Puji ngalih tidak mampu nah lengkahna dapat sampai sengaja dicakeun direkakeun dikesakeun bahwa subhanahu wa ta'ala karena jalan anu saya jalan keselamatan maka dibanjurkeun karena dapat sampai Bismillahirrahmanirrahim. Pas sampaikan kalau Pak Puji terus kanannya anak dikira logika utas logika CF nyana kanan atuhu teras diusahakeun kana tarai si cantik si gadis neng jeung esu si gadis some hari hate tok tarik teh Puji. Alhamdulillah pipina 1 2 3 disuruh kubaan kana pun tinggal kana kamera saya 1 2 3 kurang ada Pak? Kurang ya lihat depan semua lihat depan lihat kamera kurang Pak 1 2 3 banjurkeun dikocorkeun stop tadi mohon mangga syahadat selawat kalian doa kang hidup sur. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Maka saya sering ngadokumentkeun momen-momen dina acara walimahan atau nabi acara pernikahan mengatur ada gitu biasanya di kamar saya masih dibanjur nama saya heman kayaknya maka kita rasakan ya tangan kita masukin kasih adik gitu bager bersih lahir bersih batin sok maka teras
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sur itu wadi hidup bagir dibajurkeun mudah-mudahan sing janten titiis dina hate ulah gampang amarah ulah gampang kabawa ku sakaba-kaba saya doa ti sadayana gajanten wasilah kasayan kanggo hidup anu bade rumah tangga Neng Yuri Sri Wahyudi tiwa bagir sami saya tanya hidup sur yang kanan tangan atau itu diusahakan karena karena yung putuje agar udusongnya dari ada hasil yung malah nusa mohon tadi ketos a dimakan mangga tersuap wa titin kayak enggak ini pada ini pada sok neng si pak buat mohon di bakang tetap ya sama si banjur di banjur ku adik hidup disun naik alhamdulillah sok pak kamu pun ayah lembur ya insu terus insu mohon tuan putra maksudnya bawa ke kota ayah nama ayah di banjur kesaikannya kaya manjung bersing panjang umurna panjang geruna babari uli kristina doa di sadayana bersih lahir bersih batin tetap bisa lampak di rumah tangga karena masalah mawah mengusung ayat tamu sok kosan itu sakit bismillahirrahmanirrahim yakin tidak biji muslimah anu turut patuh kalian teman lokal dina ajaran agama sering ngalakukeun ibadah nuju sareng kewajiban urang selaku muslimin muslimah alhamdulillah taglis niatan di hati rumah tangga teh teu mandang harta banda pangkat kekayaan tapi niat nahontal kasampurnaan hidup kalian niat ibadah Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah runtuyan abdasna urun saya kosorkeun ka ulah biasa sata kitu dugi ka mumbah dampak sampean bakal dugi ka saya upami teu saya alhamdulillah ya amin pajit sekali ini nulis parantos dibersihan dibanjur bikin saya doa kesadayana mudah-mudahan sing jantan kasayan dipungkas doa mga pajit mudah-mudahan dan tanpa muka lawan neng bisa hidup rumah tangga sing loba duitna sing juga jembar karet dulu etan dulu kurang kudu kabagi nya yuk urang sawer babarengan hiji dua yuk urang tabur tengah papisah fisika jauh siap singsa memiliki sinjang mangga insya Allah lamun jodoh bakal egal kering jodoh lamun anu atas kering jodoh insya Allah biasa dimanfaatkan kanggo simut lembut teh siap ancang-ancang satu ancang kering ulah dikali dua tenang
kaosnya, kalau kantor lagi dengan kaosnya. Siap dua sekali. Biru. Gusti oli ragun jauh. Siap pempang. Satu. Nah, tadi kira dua. Tiga. Balik kamar kayak gitu. Ya. 199. Angka 100 sekarang. 100. Bung, mana balik ke sana? 1 ini 1 2 3. Pamali. Oh, ayo ngerti. Nyanggakeun eta. Aduh gede. Nyanggakeun eta sinjang. Mudah-mudahan Mudah-mudahan biasa di negara. biasa dimanfaatkan kalian doakan mugian jantan Mangga apa? Didoakan pisahan keluarga simpankan sepintar simpanjang gunung muka simpanjang dorongan sim agung miliknya. Amin. Salah sinjang. Iya sinjang. Enggak kabar ya. Iya sinjang. Gua berdiri empat. Jazakallahu khairan kasiran. Alhamdulillah kini gua di faedah untuk angkat kursi ini. Pak Puji kades sekedap tamu teh. Koyahna ya sakedeung lah tadi mah. Terakhir di pada seangkat terakhir bareng mangku udah. Pak Puji kali itu mah. Ayo Pak Puji. Sekedap. Ma tilu. Itu mangga atas alhamdulillah alamin. Mangga hatur nuhun neng gerak ieu ka tempat ibah Jongjon Pateman Parantos Rengse dibersihan disiram itu melalui acara adat siraman calon pengantin neng muni anu parantos dilaksanakeun ku simkuring. Hatur nuhun kana perhatosanana kalian hayu di acara urang tutup ngaos amdal sasarangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal minkum wal hum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.